Alhamdulillah pangintennya iya pamudut lagu ti keluarga sadayana balai lagu kalangkang urang dikitutkeun kanggo ka sadayana kulawargi Jembar ti Puspahyang sak Puspahyang sadayana sak kacamatannya leres sararuping didegdeg di Kabupaten ka Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah eta teh nya saking bingah kage urang sadayana ya Mas Ayinya leres disuguhan ku lagu-lagu Sunda. Alhamdulillah tibaraya sangar panghegar mugi katampi wae nya leres. Alhamdulillah parantos manco ti MC resepsi AA Rifan Bustanun ngadobana panginten insyaallah ke baris ngadeg-deg kanggo sesi 2 nya aya mangga wilujeng lenggah wilujeng sumping teka langkung kasadayana para tamu undangan anu dinten ayeuna parantos hadir pangintennya baris ngawilujengkeun ka panganten doa-doa anu sae ti mantena para tamu undangan mugi ya kanggo panganten neng ana sareng adapa mugi asing janten keluarga anu sakinah mawaddatur warahmah barangja arageng milikna sarehatung paranjang yuswana. Amin atuh baraya amin. Kanca mitra aduh sim kuning dipurman sim kuning reus pangintennya masih keneh sadayana kulawarga ti Puspahyang masih keneh mika reus mika landep masih dina lagu-lagu Sunda mika senang mika cinta masih ngamumule Sunda urang sadayana panginten alhamdulillah sim kuring sapara kanca oge masih ngadeg-deg masih ngalestarikeun budaya-budaya urang anu ayana di tatara Kota Tasikmalaya khususna di Jawa Barat. Lagu kalangkang dikitutkeun kanggo kaum dangu sadayana wilujeng dangukeun.